Nah kandang domba teh siga kandang marmot sanes kandang marmot kandang hayam gitu. Jika kandang hayam ieu mah tah sanes abi teh hoyong mindahkeun nya. Sabab kan ari di pangker teh tos teu aya di kandang. Jadi nya meureun di dieu we heula ku abi disimpenna. Tah biasana mah lamun tos ageng kieu teh ku abi sok dipindahkeun nya anu di tukang gitu kan aya kandang domba di tukang oge. Tah ku abi sok dipindahkeun nya ku sabab ayeuna mah pinuh kandangna anu di pangkerna gitu. Nya entos we heula di dieu heula gitu. Lamun tiasa mah hoyong diaburkeun gitu tah. Tapi kan di dieu mah seueur nu ngukut anjing ya. Coba anjing nage dilalepaskeun jadinya sieun oge gitulah. Sieun digigil anjing gitu. Lamun anu ngarukut anjing teh dilalepaskeun mah meureun ku abi ge bade diaburkeun nya di kandang sapi gitu di pager kandang sapi teh. Simpan ya meureun di kandang sapi cenah ajrut-ajrutan. Terus di meh babari oge marab di kan deukeut di kandang sapi mah. Tah guys, terus di lamun di kandang ieu kan. Jadi abi teh kan sok konten jadi babari oge deh, babari ngaluarkeunna deukeut kan. Ari dina kandang nu ieu mah kan lamun di tukang mah kudu muter heula nya mun bade ngonten teh gitu ribet deui. Di dieu mah kan tinggal buka pantuna kaluarkeun we, geus beres kan. Terus di abi kan ieu ngontena di payunan bumi, tah jadi babari oge gitu ka abina.